wabarakatuh. Pamirsa Hadas TV. Tepang deui sareng Mang Cepot dina pidangan Tepas si Cepot anu insyaallah nyarengan pamirsa sadayana sambil ngabuburit tiap dinten salama sasi Ramadan di tabuh 5 dugi ka tabuh satengah genep. Tah, pamirsa sadayana mudah-mudahan pamirsa sadayana aya dina Jinurul Rahayu berkah salamet oge masih keneh ngalaksanakeun ibadah saum. Dina pidangan ayeuna Mang Cepot karasan disarengan ku salah sawios inohong seniman Bandung Selatan anu tos wah kahot. Kahot ya pokoknya nya saha nah langsung wae nya ieu anu populer di dunia seni nyaeta Ceu Eha teh. Yalah mangga urang ngobrol sareng Ceu Eha. Sampurasun Ceu. Rampes Kang Cepot, Kang Cepot. Damang Ceu. Alhamdulillah lahir mah teh batin. Aduh, Gusti eta batin. mah ngulut. Bayar zaman ayeuna Kang. Aduh. Cing Kang. Ceu ye. Baku mah. Benten di waganya ya di saksana ayeuna nuju saum ya. Eta perkawis ayeuna ya Ceu urang kana ieu heula ya situasi terkini. Ayeuna urang dina kondisi wabah Covid-19. Oh. Sok ku Ceu ayeuna mah kuningakeun ka pamirsa sadayana kumaha ieu dampak ieu Covid kanggo Ceu salaku seniman. Mangga Ceu. Oh. Kieu Kang. Da bubuh aduh. Kumaha Ceu? Selaku seni mageningan heueuh ceu kolot teh mah sangsara kami rabina tunggara kami rabina. Pohon. Ku gara-gara si kolorna eta Corona. corona Corona. Covid-19 tuh. Oh. Keur tukang seni mah Cing. juga aduh Ceu Eha sok sanajan heueuh seni di kampung Mohon. hampir 15 panggung di 15 panggung tahu ti anu basa ayeuna di kalit. April Alah, tepi ka kayak Juni bika Juni. mudah-mudahan tapi ini Juni mah mudah-mudahan Mohon. orang teh si corona singgera enggal jadi itu tukang jauh Nya. pamugi geningan ieu mah heueuh aya tukang seni mah da teu bisa di mana-mana Laras. ayeuna kacapi cicing Mohon. son ngajugruk Alah. bonang atuh bulukan kalung atuh namru Mohon. tak kitu kan mudah-mudahan we ieu Mudah-mudahan nya Ceu. sing enggal angkat jeung Amin, ieu mah amin. sejak ieu we ka nuju luhur Mohon. sing nyaah ka tukang seni Amin laras Ceu. geningan seni gede na TV Laras. penyanyi teh loba eta mah loba duit dari jeung aya tabungan Laras. nya artis Laras, Ceu. mah coba Ayo urang. di kamu Keur mah corencang teh mah teh jadi. Aduh. Pohon Ceu. Tah. Gitu pamirsa sadayana. Oke wabil khusus panginten khusus teh namina teh anu di luhur tanya margi panginten ari di bidang sanes mah sapertos istilahna anu sararesah biasa mah eta tos istilahna mah aya nyata tapi di kawalkit ayeuna upami kanggo seniman mah kitu rupina teu acan aya bujeng-bujeng ieu na namina teh harewas ge teu acan. Tah keun we Ceu panginten eta urang sami-sami payunan bari jeung urang tetep panginten tadi sore Ceu urang mudah-mudahan ieu wabah cingena ilang. Tah anu salajengna Ceu ayo ngobrol ieu lah. Khususna mah panginten pamirsa Hadas TV nu teu acan sapalinan khususna mah nu teu acan kuninga we ka Ceu khususna mah dina sejarah atanapi perjalanan ieu Ceu karir dina dunia seni. Mangga Ceu dongengkeun ieu tong aya nu disebut salindung ieu ti kawit Ceu kapungkur ancruk dugi ka ayeuna tak kumaha sepak terjang perjuangan teh nya. Mangga Ceu nya. dugi ka tunggara Mangga Ceu. Kang iya sudah ai ngaran-ngaran seni mah urang teh heueuh ulah dikeun kana usaha sabenerna mah kahiji mah urang teh usaha bayi resep. Yes. Lamun usaha unggul, urang ngarepkeun usaha unggul, da ngaran-ngaran ayeuna nu hajat, aya buteun urang, aya buteun batur kan. Teh kumaha hayangna nu hajat mah hayangna beusi ani sok sanajan alus,
ai kahyangna ka dieu Mohon. kan usahana pun urang Mohon. geus boga cita-cita teh Mohon. nah kitu ai pait peheurna karasa dina seni mah geuningan Mohon. heuh capena karasa kitu Mohon. nya anu karanapan ku CEH ayeuna hampir berapa 25 tahun mah ya kitunya kan seni teh 35 tahun. karena 25 tahun mah karena seni tapi alhamdulillah katuang kaliurus itu Mohon. katuang kaliurus alhamdulillah berenang tersani Gusti masihan lamun sora teh sora CH Mohon. Mohon. pang bisa CH sakenya gitu Cing, eta sa eta mah teh sakedik sonten heula keluarkeun aja kana. sonten dina naon tah Anu eta ning ce anu anu naon teh? abi teh sok ngagarap teh ieu Kang ngajana kasuna Oh gitu. capi kawin Tah, ya ipongan mah calung dangdut terus kasuna Tah, ieu mah aya ieu nya aya sok nu kacapi. model Jadi eceut teh kacapi sok dina Janaka Sunda. dina kasuna ngeuleuyeun Cing lamun kapayun jeung cepot kolaborasi kumaha ceuk? ayo siapa ya Nah, siapa pamiasa sadayana boh bilih engke bada Covid corona. nah eta Anu minat ngulem CEH dina versi Janaka Sunda duet sareng cepot mangga tepangan tayo nomor dihanap. Mangga ceuk. tah kitu ya mangga urang Alah, enas. mangga urang sesarengan dodo Weish. Geninganan Alah, mi cinta seni kagungan bulu piung kumaha CEH? susuganan dodo bulu piung susuganan ngabangun nama seni kagungan geningan eta teh aya Janaka Sunda mah tara leupas di sisiniran Kang Cing sok sisiniranana ceuk. sisiniran mereka ngan ti bapak utuna baheula guru abdi Mohon. lamun sisiniran teh maenna mah kan sok di ala le gitu Iya. kadung mah wah lain wah kadung ngayun-ayunan meuyeuh ganas dina kelek dauri Nauri kumaha ceuk? contoh eta mah kan tah seperti gitulah Laras. Janaka Sunda mah Enten dina versi Janaka Sunda ya. Sajabiti pop Sunda. Ari kapungkur nu ngawitan dina versi naon ceuk? abdi teh di temiti tujuan mah tina calung kan Oh calo. calung Santragan sang almarhum Pak Haji. ya Tapi patutur tiga nama Patutur. ngan lajeng ka BD-BD-na abdi ngahiji Mohon. satosna gitu nggak ada rekaman sareng Pak Haji Darso Kantosnya, Cek? anu dina kliningan lah Oh. nu dago pakar ada dago pakar tah dengan hirup maribaya anu lepat eta abdi Sareng Pak Haji. Pak Haji Darso Oh. rekaman dina kliningan Mohon. Cing ari kana pop Sunda tahun sabaraha ceuk? Popsu namanya tahun 2000 ke atas karena Popsu. Oh, mohon ti 2000. Datang ada mal album nah. Ada Hmm. mal album mah ka apa ini? Wah, dinakeun Mohon. nah. Cing ceuk tina lagu-lagu aja anu dina versi pop Sunda anu paling ieu di masyarakat paling dipika lanep. Kalanap. Tah. Karo anu karaosna dipikalanep teh karaosna ku abdi ngomong sok manjarunkeun wae. Naon? Tah aya pami abdi nu manggung. CH acu pulas bulao teh eta Cing sok kalanep. sakedik. Eta teh karya cipta wa uko. Oh, uko uhun. Luar biasa, Cing. Acu pulas bulao kantos janji
rek sumping dinten pageto. Alah. Hate inggis di kamari biri sumping nyandak rencang nu sasari. Alah. Duka kedah kumaha Kumaha atuh? kami laras anjana sumping nyalira. Bagja. Tah kitu pemirsa, janten ieu lagu istilah nama disebut teh naon teh? Lagu di mun dina album mah naon anu kahijina teh? Jagoanana. Nah, gitu. Tah, anu salajengna panginten teu ari ayeuna ye pesen atanapi nyaharpan ece khususna kanggo seniman muda atanapi nu aranom lah gitu. Cing. Mangga aya hal anu payogi ku ece didugikeun ka generasi anom dina bab seni nggak. Iya mah mangrupikeun bewara kawargi-wargi kuring seniman seniwati anu aya di mana wae khususna seniman Sunda ye ka para pemuda pemudi khususnya dina seni buhun urang teh hampir ulah iyalah hampir leungit ada teh Kang. Muhun. Contoh mulai dina reog kapur abi alhamdulillah dina reog kengeng eta teh abi teh piala Gitu. Kecamatan Kabupaten tah ayeuna mah urang jungjungkeun deui harkat derajat seni Sunda. Seni Sunda nya. Ka wargi-wargi seniman di mana wae. Mohon. Reogna calungna geus pugunya calungna urang angkat di kacapianna. Model bunci segala itu ya beluk nanaon hayu urang tanjirkeun deui urang tanjirkeun deui sasarengan rasa kesatuan sareng persatuan kangge memulai budaya Sunda anu aya Jawa Barat sareng Sunda. Hayu urang dukung seni Sunda teh ulah karekeun ku seni deungeun Leres leres. Barudak mah siga na teh nya. Kana siga bojong-bojong seni buhun kitu kadang kana pop Sunda wah ge barudak kirang ieu. Pan aya ieu barudak pan lobana Snow the science on the snow and the tiga. Urang ge sanes eta nya ceu. Aya saena. Ayeuna barudak ngamumule seni bangsa deungeun. Eta aya alusna. Ngan sakieu we pepeujeuh mah ulah asih kasih kujunti. Tah leres. Sini deungeun dimulai seni Sunda da lain. Tah cek gelang teh mah kana emut kana Purwadaksina. Ari Purwa Wiwitan. Daksina Wakasa. Da emut kana Purwakarta. nya. Purwa Wiwitan Karta mah mitoha. Karta mitoha. Alah, itu tah pemirsa aing ngobrol jeung ieu mah nya seniman mah. Tah kitu panginten pemirsanya urang parantos ngahuar tina istilah nama sepak terjang salah sawios inohong seni Sunda anu legendaris anu masih kene meneng urang doakeun sehat enten panjang wiswa sareng sehat oge acarana dinormalkeun deui gitu nya pada corona terus salajengna dina panginten ceu ngaturkeun nuhun nya karena kasayogian waktosna ieu sambil ngabuburit ngantosan buka terehnya buka sekedap setengah jam aja. Alah, ayeuna mah pamungkas ti Ece panginten kanggo anu pamirsa nu nonton pamirsa Das TV anu nuju ngaraksanakeun saur. Mangga Cek. Pamirsa sadaya khususna keluarga besar Hadas TV di mana wae ayana. CH sekolah wargi ti keluarga Puspakatineng. Ngaturkeun wilujeng ibadah puasa mudah-mudahan ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kan paparin kalancaran kegiatan sadayana. Pokona sing barokah sadayana. Salam sejahtera, salam Pakano Hadas TV sadayana. Amin. Hatur nuhun, Ece. Mangga di kantun pangitan. Assalamualaikum, Ece. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.